liar aing dicarikan we ku emak di lembur teh itu. Geus mang ayeuna mah. Tong mikiran ting kolot ayeuna mah minum. Beran. Budak orang yang balik teu nya aduh ieu si carikan emak euy. Iya, atuh balik isai ke jadi yo. Aduh, embok aing ya, geus lieur, geus teu kuat jeung kumaneh wae ya. Minum. Aing balik soalnya si carikan kumaha. Joli ah. Mang, nyaker naon? Mana emang? Emang teh ketinggali? Ya mamang keur naon? Ya henteu, sugan teh nangan kasir, pan biasana kasir ge sok make pacul. Mamang mah main emosi bae tuh. Jeung naon jang ngalah kasir? Ketika budak wae mamang mah geus kolot yo. Mamang mah keur ngalah duit. Jeung maraban anak pamajikan. Karunya di materi riwit wae. Susu beak, listrik beak, sabun beak, sagala we beak neumeni. Pusing mama mah yo, jang. Omat ieu ke geus kolotong jiga mamang ya, jang. Oh, nya tuh Mang, hatur nuhun nya, urang rek balik ayeuna mah lah. Oh, nya sok jang. Nam, ti payun ke mamang nyusulnya, mamang macul deui. Ning balik heula angkot pacul. Urutan si mamang ngalah duit. Yang meuli mana?
Ayolah ya orang semua paculna cuma ngalah duit. Bener daek. Ayo nyaan sok buru. Aslina Nyaan sok buru. gosok buka sendal heula tuh menyek macul di sendal maneh mah. Oh, atuh buru ah. Tuh maculna yo tinggal iklan mah Mang. Kumaha? Icakan bari tuh nya. Nya. Tuh baharep di nya. Nya ketinggali. Sok we kayak menang duit dah. Oh, nya tuh nya. Sok ngongkong barang keneh yo. Yang menang loba lumayan. Mang ya di dia benar. Aduh, duitnya baik dengan ieu mah. Pindah ke itu ah. Apaan? Belah dia acakan ah bismillahirrahmanirrahim. Aduh, keneh baik dengan duit teh. Wah, pindah deh we. Duh, kumaha itu si Mamang ngobare beja teh. Ngalah duit pajah bari macul. Geningan wae. Kumaha di lah. Mang, ka dieu lah sagadeg, Mang. Tek naon? Ka dieu atuh, ka dieu. Macul karga sakodong, geus ngageroan aya naon sok ngarita aya naon. Pugu ge teh ni capek geus ka ditu, geus ka dieu, geus bulang anting wae. Pan ada teh macul. Pan wae, angger-angger. Naonna. Duitna ieu teh eueuh. Nyangke duit teh mati ditu, dibere ku dunungan. Meureun maneh mah nya, maksudna teh macul keluar duit kitu. Nya heueuh ai wing mah. Mah sakola henteu. Tadi pancik si Amang ge kitu, nya nah ai. Kitu ya maksud mamang teh kieu. Macul maneh macul ke aya nu mere, aya nu apa ngaranna teh? Aya nu muruhanang ke ti ditu dunungan mamang. Oh, jadi gitu. Jadi lain macul ya, keluar duit. Nya lain kitu lain. Mang. Aya naon? Tadi ka mana tuh? Ah, erek nyen ipukan kita ya keur naraon ini. Carek cok teh tadi negara randeng. Geus ning ti dieu ngopi heula rek naon ngopi di dieu. Oh, ngopi teh kopina mana? Ah, ya ieu ti dieu aya sok ka dieu lah ngodol heula atuh. Urusan pisan hujan ge can aya, Pan. Nyiramna ti mana ipukan? Kumaha gitu itu aya naon meneh carek cok geus mantong lobatanya sok dieu koe heula tuh. Kumaha nyantai. Amai ngebuk ka mana, Mamang? Nah, iya ka kebon kami aing geus ka mana? Mana kebon Abah mah di kebon kami geuning berapa nggih? Itu nu ka ditu nu lewat Lebak. Lebak ka ditu? Oh. Jauh geuning geus kolot kuatan lumpangna. Aing nya kumaha deui da ngalah duit teh kieu geuning da aya di kampung mah. Tah, contoh mah memang iya getol eta mah, di gaweuna getol. Kitu kumaha ya si Ujang? Ya kieu Mang, urang teh dicarekan wae ku Mbak teh, ai si Mamang ieu ngabejaan. Macul cenah menang duit. Maksudna kieu pan urang tita macul nya budak ieu teh. Ijig-ijig mana teh mau pacul ka imahna. Macul, meureun sangka manehna macul teh ke keluar duit gitu. Itu urang teh Mang jadi. Lain kitu ya. Sok kana bejana lah. Genda emang ngalah duit, aing ngalah duit di kampung mah da kieu nya hese. Ya. Asal daek sabenerna mah di kampung mah. Da ngalah duit teh geuning mamang ge tapi ka nanggungan awe ngalah cai, ngalah duit teh hese. Ayeuna mah caritana sok dicarekan ku emak maneh. Sing karunya ka adi maneh. Adi maneh teh ya beuki jajan. Indung maneh heuh karunya. Heug maneh ge heueuh ngadenge beja heuh kami ge maneh teh sing jadi jelema nu bener lah mongpong budak geus kolot maka rasa ku kami ya geus kolot mah hese. Mang. Ayeuna kumaha jadi budak ieu teh?
macul Macul. baru kan aku menang duit gitu. Nempok mamang yo, nempok orang teh. Macul. Nanya mana teh nanya ke orang teh kieu mang yo. Mang kenaon cenah gitu. Ukur macul ngalah duit. Mah teh langsung inci ka ditu nyokot macul. Langsung macul eta. Tanungguan duit keluar maksud mana nama dah. Aduh. Gitunya. Lain gitu engke lamun ngadenge adan, ngadenge bedung, ke rezeki maneh datang. Lain. Ai engkena kadunungan heula ngomong gitu. Nya engke tanggung jawab amang maneh. Oh, Tanggung jawab mamang, kayak dibere ku mamang duit nama. berarti urang mah ngukur ngilu heula Nya nya. lain ayeuna macul kabijil duit lain kitu nya mana major ka ditu Ai ka sugan teh dieu. heueuh. Oh nyalain gitu ayeuna mah geus ayeuna mah da geus erek anggeus ayeuna mah maneh keneh kayak isukan ka dieu deui sing bener digawe nya ngilu jeung si amang ka dieu ya karunya ka emak maneh karunya ka adi Nya da nya da kaayaan di kampung mah geuning ngalah duit teh capek kadenge Kadang mah. nya geus aya kitu mah nya kami rek kadi tuh baru aya ngawadul bae mah anggeus pegawai kami heuh. Kalem atuh ya, ngopi. Enggeus. Mang ngopi. Mang. Ih. Ada tuh mang. Eta ka dieu kana ember eta. Heeh. Tah kieu aya Mang. kami teh. Tununya yo. Mang, eta digirang pan hujan bisi caah yo. Mah loba parahu. Paur urang mah yo, paur bisi palit ku caah. Heeh, Bos ya. Ada di jalana. Yo rokok tinggalon. Rokok tinggalon mang. Rokok tinggalon. Gus, ayeuna mah da kami ge capeknya. Balik geus laleuseuh. Kami ge ayeuna mah neng bareng hayu wang kadunungan. Ayeuna mah wang minta jeung jajan, heuh.